awakna ti Gusti Allah. Kahartos moal tiasa kurang kitu lamun hate kurang kotor. Kumaha atuh contona ujang lamun hate kotor? Contoh keur ibu-ibu sanajan sok ngaos lamun hate na kotor kasalaki bakal ngeteo, ngocok, ngacap, jubajep, judang jet, judas jet, ada uang abang disai, gak ada uang abang diten. Usuma salaki loba duit ngadadak pager, kasalaki kabeh ditawarkeun. Bapana ari abi bobo di Gunung Nangkara kata orang Kuba. Mun bisa mah nangtung bari bolotot. Daek we nangtung bari bolotot ku sabab salaki loba duit. Usum teh salaki teu gablek duit, boro-boro nawaran. Buuk reuwik siga bebegi. Hutang hengsol molor nongeng prak-prak prok pokok. Kurang bang bayang ya. Laras kitu laras. Rumaos ece rumaos. Cing abi bare naros ka urang bang bayang. Urang bang bayang osok ngaraos. Osok ka pangaosan. Osok maca Quran. Osok maca istighfar. Sabaraha puluh kali sasalaman sadinten jeung caroge. Allahu Akbar. Satahun sakali ya. Mun usum lebaran, mun pangbelikeun baju eta kitu. Kabayang sasalaman kita pernah hampur. Bade di Robi bade. Insya Allah robah seteh. Kunaon ujang dap salarasna ma abi teh hoyong sasalaman ka salaki teh ngan ieu leungeun asa berat. Rahasiana kusabab sasalaman mah nyanyi dieu. Coba lamun namprak sok tara. Eta gini. Aduh, jadi enjing mah mun sasalaman teh namprak, bapana damang. Kunaon ieu leungeun beut asa berat sabab hate urangna kotor. Kahartos matak sok aya paribasa si eta mah goreng hate. Leres. Teu nyebutkeun goreng ujur. Teu nyebutkeun goreng leungeun deh. Ajeun gerasa salah mau meni goreng hate. Nah beut kana hate teu kana leungeun sabab pusatna dina hatena sehat angga kota KBG bakal hatena gering KBG bakal gering. Matak aya paribasa tong sok goreng hate. Kartos aja bade di Robi enjing langsung praktek enjing bade angkat ka pasar kaserang ka mana we wawartos ka caroge sumtangan heula sareng caro sor ece teh bapana abi bade angkat heula ka pasar bilih bade tuang mah parantos sayogi bilih bade cikopi mah parantos aya ieu nitip 5.000 kang jajan si bungsu cana panangana raos temen gitu. Oh sok gitu tara. Da kumaha atuh jang maden urang bang bayang mah ari kana ngaji os, ari pangaosan os, ari usum salaki rek init Jumatan nepi ka lieur eta salaki nenengan samping. Indungna ka mana samping nugu HS. Eueuh bapana aya ge nugu haseup. Nu samarena atuh samarenda aya ge nu samarengkel. Anu wadimor atuh wadimor kabani injeung geus wadimir. Lain salagi make Jumatan make samping tina kanan hayam keur salat teh gegetre da teu diharga. Ece robah ti ayeuna lamun dongkap Jumat berarti caroge urang terek angkat Jumat berarti siapkeun ku ece sinyangna kopeahna sagala rupana saur ece teh bapana ieu sinyangna ieu acukna ieu kopeahna ieu artos 5.000 kange koropakna angsulan 4.800 terserah gelona tuh caroge angkat Jumatan ece tong kamamana deui engal-engal masak katuangan nu dipikaresep nu janten caro beres masak teras ka jam di jamban teh terus beres ibak teh terus eling wudu maksud abdi mah beres wudu teh amparkeun saja tong salat loh beres salat lohor teh angge-anggean nupang sae-sae beungeut taplok kuat biwir cet kulit pake seseungit ternyambut salat. Masya Allah ece tos seungit tos masak tos geulis antosan caroge wih Jumatan bari nonton TV bari wiridan subhanallah
Torojol caroge uwi tong nungguan caroge mukakeun panto kunyalira engal-engal ece ngadet bukakeun panto ku ece bari senyum papa canak panangana raos sepami kitu sok kitu tara lieur atuh ciaya aduh masya Allah ari ngaji osok ieu mah ari kasalaki jubaja katos aja inti nama aya dina mun hate bersih mual rasa sirik kabatur mual aya ngewa kabatur mual aya dendam kabatur sabab hate urangna bersih kartos ce insya Allah.